Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 70 bait ke-250 dari bab An-Naibu 'anil fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabilun min darfin ami masdarin aw harfi jarin bi niyabatin hari wala yanubu ba'd hadhi'in wujin fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid wa bittifaqi qaliyanubu thani min kasafi mati basuhu min fi babi zanna wa aral man ustahar wala ara man an idza qasdu dhahar wa masiwan naibi mimma ulqa birrafi'in nasbu lahu muhaqqaqa. Itulah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Judulna aturan nempatkeun naibul fa'il. Mana baik kalimat anu bisa dijadikan naibul fa'il. Maka Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Andalusi atau Ibnu Malik menyebutkan dalam bait berikutnya. Wa qabilun min darfin ami masdarin aw harfi jarrin bi niyabatin hari darab masdar harap jar sok daekeun jadi naibul fa'il jadikeun. Indonesia zarab masdar huruf jar yang layak mengganti fa'il dipersilakan menjadi pengganti. Wa qabilun jeung ari anu narima biniabatin kana jadi gaganti. Hariyun eta anu pantes jadi naibul fa'il. Min dorfin nyatana tina dhorof aw min masdarin atawa tina masdar aw harfi jarrin atawa tina harap jar. Wa qabilun jeung ari kalimat anu narima biniabatin kana jadi gaganti hariyun eta nu pantes jadi naibul fa'il. Min dorfin nyatana tina dorof aw min masdarin atawa tina masdar aw harfi jarrin atawa tina harap jar. Kesimpulan judulna aturan nyieun naibul fa'il. Naon bae anu bisa jadi naibul fa'il? Maka kahiji lamun teu aya maf'ul bi bisa naibul fa'il tina zorof atau masdar atau harap jar. Anu bisa pantes jadi naibul fa'il. Para pelajar komentar. Jadi ieu mah kelanjutan tina bait pertama awal bab An-Naibu 'anil fa'il. Janubu maf'ulun bihi an fa'ilin fima lahu kanila khairuna ili. Aina ibul fa'il teh pindahkeun maf'ul bih dina tempatan
fa'il. Pertanyaan aku malamun teh mafulan. Nah, maka jawabanana ieu wa qabilun boleh teu maful bih nage. Tapi dengan syarat biniabatin bisa menerima jadi gaganti. Jadi pantas lamun dijadikeun naibul fa'il teh. Naon anu bisa pantas jadi naibul fa'il? Aya 3, hiji dzaraf, 2 masdar, 3 haraf jar. Di baris kedua, jadi maksud qabilan liniabah ay solihan laha, pantas jadi pengganti. Nyata di dieu mah berarti pantas menduduki jabatan naibul fa'il. Aya sabaraha nu pantas? 3, hiji dzaraf, 2 masdar, 3 haraf jar. Tapi sebetulnya mah teu sadaya dzaraf bisa jadi gaganti. Aya dzaraf anu henteu bisa jadi gaganti. Maka didinya cantumkeun mimma la yasluhu lin niyaba kadzarfil ladzi la yatasarrif. Dzaraf goer mutasarrif. Naon cenah ge? Jadi engke dina bab payun dzaraf teh 2. Ainu mutasarrif mah bisa jadi dzaraf bisa henteu. Sobahan bisa dzaraf bisa henteu. Sobahul khair bisa di mubtada. Lamun bisa kaditu ka dieu namina naon? Cing lamun tasrifan, lamun bisa kaditu ka dieu. Nasoro yansuru nasron bisa kitu naon ngaranna? Mutasarrif. Tah lamun kalimat dzaraf anu hayang jadi dzaraf bae berarti ngaranna naon? Guer mutasarrif. Jadi maksud guer mutasarrif di dieu mah lain teu ka tasrif, teu bisa kaditu ka dieu. Kudu salawasna jadi dzaraf. Contoh seperti lafaz saharon waktu sahur. Eta mah lamun diniatkan eta sahur teh sahur poe nu eta. Teu bisa eta mah da tentu berarti lafaz saharon mah. Contoh deui lamun dina dzaraf makan, lafaz ingda. Ingda mah selalu dzaraf terus. Berarti lafaz amamanya. Amama bisa dihareup. Fil amami bisa. Amamu bisa tuh. Bisa. Amamu ka asadun. Di depan modah macan. Alapan indaka mah salawasna jadi naon bae? Dzaraf. Tah eta mah teu meunang. Atuh sok contohan fala taqulu ulah dikatakan jalasa julisa indaka. Geus didiukan naon indaka disandingeun anjeun menurut eta teu bisa. Wala rukiba saharon geus ditumpakan dina waktu sahur tuh ya salahnya. Jadi eta mah guer mutasarrif. Jadi ulangi dzaraf guer mutasarrif mah teu meunang. Kadua masdar bisa ngagantian jadi naibul fa'il. Tapi gak sami. Masdar nage masdar anu mutasarrif. Nu bisa kaditu ka dieu. Maksud kaditu ka dieu kumaha? Bisa jadi masdar tarkibadana, bisa henteu. Kade beda jeung dina tasrifan ieu. Contoh ayat kalimat nu hayang teh jadi masdar wungkul. Ma'azallah. Atawa di urang mah naon tina ma'azallah? Nyalindung ka Gusti Allah. Garis miring tulis dia bahwa subhanallah. Ai lapan subhanallah masuk perang nguping teu urang. Subhanallah. Secara aya kapan? Berarti subhanallah mah teu bisa kaditu kadi. Berarti sebutna mutasarrif, guer mutasarrif. Guer mutasarrif subhanallah. Salawasna hayang jadi masdar wae. Maksud mutasarrif. Guer mutasarrif mah. Ulangi ari mutasarrif mah bisa jadi tarkib masdar, bisa henteu. Ari guer mutasarrif mah salawasna jadi masdar. Lamun teh dzaraf, dzaraf mutasarrif nu kumaha? Bisa jadi dzaraf. Dzaraf mutasarrif bisa jadi dzaraf, bisa henteu. Lamun guer mutasarrif kudu jadi dzaraf, tan kitu mah teu bisa. Contoh deui terakhir nyaeta haraf jar. Ari hajab jar mah biasa. Di
Jadi mah dicantumkeun deui wa kadzalika ma la faidata min adz-dzarfi wal masdari wal majruri anu teu aya faidah ditempatkeun dorob jeung masdar jeung jar majrur teh kalah jadi teu kaharti ulah dipatok jadi kaharti. Contoh teu kaharti takulu siro watun geus dilempangan waktu. Ari waktu mah engke dipaina bab dorobnya. Ari waktu mah teu puguh. Waktuna maksudna pagi, esuk, malam, siang. Disebutna teh keluar mukhtas teu tangtu eta. Langsung bae lah kana contoh intina. Jadi simpulna lamun teu aya maf'ul bi bisa kunaonna ku zorofna, bisa ku masdarna, bisa ku huruf jar. Contoh kita buatkan kalimat umpamana. Urang ngadamal 3 kalimat. Hiji, soro saro zaidun yaumal jum'ah. Naon? Saro zaidun yaumal jum'ah. Saro geus berangkat sa Zaidun kijaid yaumal jum'ah dina poe Jumat. Ari poe Jumat maka kata yauma dorob zaman bisa yaumu bisa yaumai bisa fil yaumi berarti mutasarrif betul meunang. So kata cing saro geus lempang kijaid di hari Jumat berarti hari Jumat itu dipakai perjalanan. Hari Jumat dipakai perjalanan. Cing lamun hayang kieu geus dipakai perjalanan di hari Jumat. Berarti sok saro zaidun yaumal jum'ati jadi ke naibul fa'il piceun fa'ilna jadi saro titik-titik yaumal jum'ati tempatkeun dorob. Meunang ku dorobna ka dieu dari teh maf'ulna didapat tempatan fa'il bari bere fa'il tingkah rofa. Jadi masalah kumaha saro yaumul jum'ati kulantaran bisi fa'il jeung mabni fa'il sarona mabni maf'ulkeun sayaro mabni maf'ulkeun jadi suyiro macana mah sama jalan menang 3 menang suro siro suwir macakan alfiana waksir awis mimpazulazin uil ainan wadhamun jakabu'a fahtumil. Jadi masalah tenawan siro aya contoh kahiji pang bawahna siro yaumul jum'ati geus dipake perjalanan atau geus dilempangan non yaumul jum'ati hari Jumat. Eta contoh tina zorof. Contoh deui tina masdar ku doroba zaidun dorban syadidan sarang doroba zaidun dorban syadidan terpenting yang dituakeun maf'ul nu penting mah kijaid geus mukul wah doroba geus neungeul sajen kijaid neunggeulna dorban syadidan kalawan pukulan yang mematikan wah langsung ngajungkel eta musuh. Cing, jadikeun naibul fa'il. Aya maf'ulan teu? Teu aya nya. Tah meunang nu aya bae masdar. Dijadikeun naibul fa'il. Doroba zaidun dorban sadidan dijadikeun naibul fa'il piceun fa'ilna doroba titik-titik dorban sadidan. Berean hukum naibul fa'il dorban sadidan tingkah rofa. Jadi kumaha macana? Doroba dorbun sadidun jadi sifat sadidna tadi ge mabni maf'ulkeun da bisi fa'il jadi kumaha macana duriba dorbun sadidun maka dicontohkeun ka payeuna wa duriba jeung geus diteunggeulkeun non dorbun sadidun pukulan anu kacida bangetna. Eta teh sabenerna asalna mas dan ditempatkan jadi naibul fa'il boleh. Atawa contoh deui marortu bi Zaidin piceun lafatuna jadi naon marra bi Zaidin mabni maf'ulkeun marona muriro berarti menang 3 jalan murro mirro muirro ngan biasana didomahkeun murro geus diliwatan saha bi Zaidin
ki Zaid. Eta mah gabungan tina haraf jar. Cing kata-kata nun dieu aya nu janggal teu? Kartosnya. Berarti eta ciri qabilun biniyabatin. Menerima untuk menggantikan fa'il. Menerima eta mah. Kahartos. Jadi simpulna kumaha kahiji? Lamun teu aya maf'ul bihan meunang nu jadi naibul fa'il teh tina dzaraf atau masdar atau jar majrur. Kumaha lamun aya maf'ul bihna meunang teu cing? Maf'ul bihna aya tapi hayang kudorofna jadi naibul fa'il teh meunang teu? Wala yanubu ba'du hadi'in wujid fil lafdi maf'ulun bihi wa qad yarid. Lamun aya maf'ul bi dharab jeung masdarna jeung jar majrur langka naibul fa'ilna namun tak menggantikan jika ditemukan maf'ul bih tapi kadang tetap menggantikan. Wala yanubu jeung tara ngagantian dipanjangkeun mah kana fa'il non ba'du hati sawarehna tina ieu nu tilu. Nu tilu teh naon? Darab, masdar atau haraf jar. In wujida lamun dipanggihan fil lafzi dina lafaz non maf'ulun bihi maf'ul bih. Wa qad yarid jeung terkadang datang itu ba'du hazihi. Kesimpulan. Ieu mah catatan di nomor hiji. Kesimpulan lamun aya maf'ul bihna ieu nu tilu dalam kurung naon? Dzaraf, masdar, haraf jar, masdar jar majrur tutup kurung teu bisa dijadikeun naibul fa'il. Ngan terkadang sok aya hukumna langka. Komentar menguatkan aturan nomor 1 keneh. Ketika maf'ul bihna aya mah teu meunang nu tilu teh jadi naibul fa'il. Contoh di sarah baris kedua atau baris pertama di halaman 71. Patakulu duriba Zaidun dorban syadidan yaumal jum'ati amamal amiri fi darihi. Panjang contohnya. Ieu teh lamun asal kata nama berarti aya fa'ilan. Sok urang dijantenkeun fa'il umpamana amrun. Berarti asal katana doroba amrun Zaidan geus neunggel si Umar kaki Zaid. Sana ditenggel Zaid. Iraha nenggelna? Kumaha nenggelna? Dorban syadidan dengan pukulan yang sangat. Tarik pisan. Cilebet. Yaumal jum'ati di hari Jumat. Dorob zaman. Amamal amiri. Dorob makan. Fidarihi. Jar majrur. Lamun hoyong dijadikeun naibul fa'il piceun fa'ilna. Doroba titik-titik Zaidan. Cing bisa teu masdar ditempatkeun ka naibul fa'il? Teu meunang. Yaumul Jumaah teu meunang. Amamal amiri teu meunang. Anu meunang mah naon? Maf'ul bih anu ieu keur jadi naibul fa'il. Maf'ul bih. Sok atuh doroba tempatkeun Zaidan terapkeun tempatkeun apa tempatan fa'il bere-bere hukum fa'il tingkah rofa. Jadi bacana naon? Zaidun. Bari mabni maf'ul ke dorobana jadi duriba. Tuh mana samikeun nih. Duriba geus ditenggel sajedun ki Zaid. Dan tadi ki Zaid bari naon? Ditenggel.
Tenggeulana kumaha? Nyeri pisan darban syadidan. Iraha di tenggeulna yaumal Jumat. Angger keneh poe Jumat. Iraha di mana tenggeulna? Di hareupeun raja, presiden umpamana. Di mana di tenggeulna? Fi darihi, di imahna eta si Amir. Ieu mah di bumina si Amir di dieu. Angger kudu kitu. Jadi teu meunang nu sejenna jadikeun dijadikeun ebel pail. Angger bae cek ulama Kupang mah meunang ya. Namanya juga alfiyah. Duriba dorbu syadidin zaidan angger diheulakeun boleh. Duriba dorbun syadidun punten. Geus ditenggel ke naon tenggelan anu tarik. Kasaha? Zaidan kaki Zaid. Weunang cek ulama Kupah. Atau posisi nama angger di ujung boleh. Duriba Zaidan dorbun syadidun. Ari menurut musonif mah alfiyah, urang cek lamun cepang alfiyah we lah. Cek alfiyah mah tetap hukumna kitu teh naon hukumna langka. Jadi kurang tepat. Karena bisa disalahkan ku batur kudu teu ngartieun. Ari pangna ulama Kupah nyebutkeun meunang kitu kumaha? Oh, karena aya qiraat Abi Ja'far mah dina Al-Qur'an geuning. Liyujza qaumam bima kanu yaksibun. Macana teh liyujza. Ari urang mah biasana mabni fa'il eta teh. Liyajzi qaumam bima kanu yaksibun. Liyaji pikeun ngabales Allah kauman ka kaum. Ngan ari Abu Ja'far mah dimampulkeun macana jeung kumaha? Liyujza supaya yang dibales kauman ka kaum. Naon? Bima ku sabab perkara. Eta jadi naibul fa'ilna. Berarti naibul fa'ilna tina harap jar. Eta lamun kitu teh hukumna langka. Makana Al-Qur'an geus teu liyujzanya urang mamacana. Tapi liyajzi. Ngan eta mah menurut Abu Ja'far wungkul menang dibaca liyujza teh. Qiraat Abu Ja'far. Menang sih menang berarti. Atau contoh lagi anu langka. Baharna bahar rojaj. Lam yu'na bil ulya'i illa sayyidan wala syafa dal ghayyi illa tuhuda. Sarang lam yu'na bil ulya'i illa sayyidan wala syafa dal ghayyi illa tuhuda. Lam yu'an teu dituju naon bil ulya kaluhuran illa sayyidan walam yu'an jeung teu dituju bil ulya kana akhlak anu luhur. Punten naon bil ulya akhlak anu luhur illa sayyidan kajaba anu mulia. Wala safa jeung teu nyageurkeun dal ghayyi kanu ngabogaan kalacutan saha illa zuhudan kajaba anu ngabogaan pituduh. Tidak dituju akhlak-akhlak yang tinggi itu terkecuali orang-orang mulia. Jadi orang-orang mulia mah hayang teh akhlak anu luhur. Beda jeung kelas-kelas hina berarti. Kedua wala syafa zal ghayyi illa zuhuda. Tidak ada yang sanggup menyembuhkan orang yang sesat terkecuali orang anu mendapatkan pituduh. Rek kumaha bisa ngageurkeun batur sorangan ge gering. Mata kelamun urang haek jadi pendai, urang naheula sing sembuh. Amun dakwahan ge tereh sembuh. Ari urang nagering punya resep, tapi urang akhlakna budadul keneh. Ku batur ge mal dianggap ka dibalik-balikeun eta obat teh. Ada contoh lapan naon lam yu'an. Naibul fa'ilna kulapan bil ulya.
Padahal mah ya maf'ulna lapan naon ila saidan asalna mah. Tah eta hukumna langka. Lamun dibaca deui mah menurut aya di pendapat Ahfas annahu iza taqaddama ghairul maf'ul bih alai jaza iqamatu kullin minhuma fataqulu. Tapi ari menurut Imam Ahfas mah lamun posisina sahabat teh heula tadi. Lamun keur asalna harap jar menang harap jar ge jadi maf'ul bih. Jadi kumaha asal teh heula. Iza taqaddama ghairul maf'uli bihi alai jaza iqamatu kullin minhuma. Lamun nu ti heulana lain maf'ul bih meunang ditempatkeun. Fataqulu duriba fid dari zaidan meunang. Geus diteungeul naon pidari di imah zaid kaki zaid. Atau waduri bapidari zaidun ilam yataqaddam ta'ayyan iqamatul maf'ul bih. Tapi lamun teu heula mah maf'ul bih kudu tetep tina fa'il. Contoh duriba zaidun fidari. Kembali ame punya kesimpulan, ambil satu pendapat Imam Ibnu Malik. Kumaha pendapat Imam Ibnu Malik? Selagi masih aya maf'ul bih mah teu meunang naibul fa'ilna tina dorob, masdar atau jar majrur. Lamun aya hukumna langka. Contoh seperti nadoman barusan. Wa bittifaqi qad yanubusani min babi kasa fi maltibasuhul umin. Maf'ul yang kedua bab kasa menggantikan tanpa khilaf jika iltibas terhindarkan. Maf'ul kadua nu lain urut khobar jieun naibul fa'il nah teu samar. Wabittifaqi jeung kalawan sepakat para ulama qad yanubu terkadang jadi naibul fa'il. Naon asani maf'ul anu kadua mimba bikasa tina bab lapad kasa. Bima dina maf'ul iltibasuhu anu ari saliruna itu emak umina eta diamankeun itu iltibas. Wa bittifaqi jeung kalawan sepakat para ulama qad yanubu menang eta qad yanubu terkadang jadi naibul fa'il. Naon asani maf'ul anu kadua mimba bikasa tina bab lapad kasa. Fima dina maf'ul iltibasuhu anu ari saliruna ieu emak umina eta diamankeun itu iltibas. Kesimpulan nomor 2, sepakat menang maf'ul anu kadua dijadikeun naibul fa'ilna tina fiil anu sok ngabogaan maf'ul 2 bari lain urut mubtada khobar disebutna kelompok kasa dalam kurung bab kasa. Para pelajar komentar aturan kedua aya mimbabi kasa kelompok kasa. Jadi sebetulnya penyebutan musonif kelompok kasa teh supaya gampang mengistilahkanana. Ari kasa teh kumaha? Anu fiil anu ngabogaan 2 maf'ul. Bari eta maf'ulna teh lain urut mubtada khobar. Cirina eta 2 maf'ul teh lamun dijadikeun mubtada khobar mal bisa.
Disebutna bab naon ta? Bab kasa. Tah eta mah boleh maf'ul anu kadua dijadikeun naibul fa'ilna. Nu kahiji bisa, anu kadua ge naon? Bisa. Contoh, urang dicontohkeun dua kalimat, hiji lapan kasa. Kasa Amrun Zaidan Jubatan. Naon contohna? Kasa Amrun Zaidan Jubatan. Kasa geus makean saha Amrun ki Umar, Zaidan ka ki Zaid. Saha nu dipakean ku si Umar? Zaid. Makekeun naon? Jubatan kana jubah. Umar memakaikan, Zaid memakaikan jubah. Di jubahan ki Zaid. So, mabni maf'ulkeun. Piceun fa'ilna. Jadi kasa titik-titik Zaidan jubatan. Tak ieu bisa naibul fa'ilna lafaz Zaid maf'ul kahiji. Berarti gampang atuh gampang. Sat eta mah gampang. Jadi kusia Zaidun jubatan. Geus dipakean ki Zaid kana jubah. Itu bener. Atau maf'ul kadua bisa tarik jubatana ka dieu. Kusia jubatun Zaidan. Geus dipakekeun jubah kaki Zaid. Tuh, anggar keneh nya. Eta maksud bab kasa teh kitu. Sehingga di Zaidan jubatan ieu nu mubtada khabar sanes maf'ulna. Sanes. Cirina lamun jadi mubtada khabar mah bisa. Zaidun ari ki Zaid jubatun eta jubah. Tuh. Teu bisa. Contoh dagi lapad a'to. Berarti ieu mah contohna kitab mah lamun di barisan di baris ketiga kusia Zaidun jubatan. Atawa contoh lapad a'to. Berarti asal nama dibuang lapad Zaidan. A'to Zaidun Amron dirhaman. Naon asalna? A'to Zaidun Amron dirhaman. Rek dibuang naibul fa'ilna. Rek dibuang fa'ilna. Jadi kumaha? A'to titik-titik Amron dirhaman. Bisa nu jadi naibul mabni maf'ulna teh? Punten bisa nu jadi naibul fa'ilna teh lapat Amron. Jadi kumaha macana? Utiya Amrun dirhaman. Geus dibere ki Umar kana dirham. Atau dirham na boleh. Kaharep ke kumaha cing? Utiya dirhamun Amron. Sudah diberikan uang kepada Ki Umar. Maka kapayun dibaca deui wa in syi'ta aqam tasani fataqulu utiya Amron dirhamun. Posisinya di tukang ieu mah nya. Tadi mah ditarik ke tengah. Atawa kusia Zaidan jubbatun. Kesimpulannya di tambahan. Lamun teu matak saliru. Lamun matak keliru mah ulah. Contoh nu matak kaliru. Fimal tibasuhu umina yang diamankan kekeliruanana. Lamun nu matak keliru mah ulah. Contoh atau Bakrun Zaidan Amron umpamana. Naon contohna? Atau Bakrun Zaidan Amron. Atau geus mere saha Bakrun si Bakar. Berarti Bakar pemberina. Zaidan kaki Zaid. Zaid anu dinaonna ieu? Anu diberekna berarti akhiz. Anu mengambilna berarti Zaidan teh seolah-olah anu menerimanya. Geus mere si Bakar kaki Zaid. Si Zaid teh berarti anu naon eta? Nu menerima dan seolah-olah jadi fa'il nah tungke malah mun dijadikeun fa'il. Amron kasih Umar. Ieu mah si Umar teh abid. Jadi ieu abid nu ngaranna si Umar teh dibikeun ka saha? Ka Zaid. Sok lamun dibuang fa'ilna. Hayang ngomong kieu si Zaid geus dibere si Umar. Jadi nu kudu naibul fa'il teh tetep kudu maf'ul kahiji eta mah. Jadi kumaha? Utiya Zaidun ba Amron. Utiya geus dibere saha Zaidun ki Zaid Amron kaki Umar. Ieu mah lamun dialihkeun jadi salah. Sok lamun dioper Utiya geus dibere
Zaidan kaki Zaid saha Amrun ki Umar. Teu menang kitu nya. Jadi naon? Jadi salah. Soalna eta mah duana hirup. Jadi hese ngahukumanana. Anu dibikeun teh si Umar atau si Zaid? Si Umar. Ari ieu mah lamun dibaca to Zaidan Amrun geus dibere kaki Zaid saha Amrun ki Umar. Tuh, jadi lambat. Maka lamun kira-kira mata keliru kitu mah teu meunang. Mata emut lamun dina dua maf'ul nu kahiji mah naon? Maf'ul fa'il fil makna. Lamun maf'ul nu kadua disebutna naon? Maf'ul lafzon wa maknan. Nah, berarti simpulna mah teu meunang ngaheulakeun maf'ul lafzon wa makna dijadikeun naibul fa'il. Soalna mata keliru. Eta secara umum. Kalau ada juga lagi pendapat yang lainnya nya. Alimut ulama Kufah mah di terakhir ayat bi anna mazhabul kufiyyin annahu idza kana al-awwal ma'rifah wa tsani nakirah ta'ayyana iqamatul awwal. Lamun aya dua kalimat ma'rifat jeung nakirah baru kudu diheulakeun teh nu naon? Anu ma'rifat. Eta mah beda deui lah pendapat ulama Kufah. Tetap kembali deui kumaha simpulna? Baca kumaha sareng? Ila. Sepakat para ulama meunang maf'ul anu kadua dijadikeun naibul fa'ilna. Dina fi'il anu saboga anu maf'ul dua bari naibul mukhobar cekap lamun teu matak saliru. Kumaha lamun urut mubtada khobarnya? Lamun urut mubtada khobar mah maka dibahas bi babi zonna wa arol man ustahar wala ara man an iza qasdu zohar fi babi zonna nu kadua nu lain urut khobarna tong dipake aku tong dipake kuring henteu ngahalangna Indonesia dalam bab zonna dan aro masyhur terlarang. Aku tak melarang jika maksudnya terang. Fi babi zonna dina bab zonna dalam kurung anu ngamutaadi kana maf'ul dua bari urut mubtada khobar maksudna. Waro jeung lapad aro anu ngamutaadi kana maf'ul tilu. Almanu ari nyegah jadi naibul fa'il istaharo eta geus masyhur itu man'u. Wala aro jeung teu berpendapat kaula man'an kana nyegah iza zoharo di mana-mana geus dohir naon al-qasdu tujuan. Bi babi zonna dina bab zonna fi'il anu mutadi kana maf'ul dua bari urut mubtada khobar nu kahiji jeung nu kaduana. Wara aro jeung lapad aro fi'il nu mutadi kana maf'ul tilu bari nu kadua jeung katilu urut mubtada khobar. Almanu ari nyegah jadi naibul fa'il lamun dipanjangkeun maf'ul nu kaduana istaharo eta geus masyhur itu man'u. Wala aro jeung teu berpendapat kaula man'an kana nyegah iza zoharo di mana-mana dohir naon al-qasdu tujuan. Kesimpulan ieu mah catatan ti nomor 2 paragraf baru. Lamun fi'il anu mutaadi kana maf'ul 2 dalam kurung batur nadona atawa
kana maf'ul tilu dalam kurung baturna aro. Bari eta maf'ul urut mubtada khobar, maka eta maf'ul nu kadua teu meunang jadi naibul fa'il. Komo maf'ul katilu mah. Tapi menurut Ibnu Malik mah teu nanaon anu penting kahartos tujuanana. Para pelajar komentar masih menjelaskan tentang menang teu maf'ul kadua dijadikeun naibul fa'il. Kalau tadi geus dibahas, lamun lain urut mubtada khobar mah meunang. Tah simpulna mah lamun urut mubtada khobar mah teu meunang. Contoh anu kahiji urut mubtada khobar mah berarti fi'ilna kalwan tina amil nawaseh. Berarti bapatan lafaz naon? Misalkan maf'ulan. Lafaz dhanna. Atawa nu maf'ul tilu berarti batuan lafaz aro tina ro'a dikana akramakeun jadi maf'ul tilu. Aya sabaraha maf'ul nu sok kabogaan maf'ul tilu? 7 kalimat. Hiji aro, a'lama, akhbaro, khabbaro, anba'a, naba'a, haddasa. 7. Tak eta mah teu meunang nu kaduana, komo nu katiluna mah jadi naibul fa'il. Atuh berarti wajib maf'ul kahiji kudu dijadikeun naibul fa'il. Maka cirian di baris kedua, annahu yajibu iqamatul awal. Wajib menempatkan maf'ul kahiji. Wa yamtani'u iqamatus tsani bi babi dhanna wa tsani wa tsalis bi babi a'lam. Dina bab donna berarti nu kadua teu meunang jadi naibul fa'il. Lamun tina lafaz aroma a'lama maf'ul kadua jeung katilu teu meunang jadi naibul fa'il. Contoh donantu zaidan qaiman. Piceun tu na jadi naon? Don zunna zaidun qaiman. Teu meunang nu kahiji dipatahkeun nu kadua diropakeun nya kumaha? Dunna zaidan qaimun. Jadi salah ke mana sok kena. Dunna geus disangka zaidan kaki zaid saha qaimun nu nangtung tuh jadi teu puguhnya. Sabalamun kieu mah ngeunaheun logat sok. Dunna geus disangka saha zaidun ki zaid qaiman kana nu nangtung. Tu mah puluh kadua mah aya keneh. Wala yajuzu barisan naon untuk menang? Zunna zaidan qaimun. Atau contoh lagi lafaz a'lama. A'lamtu zaidan farsaka musarrojan. Aku meyakinkan kepada Zaid bahwa kudamu itu sudah diselaan. Diselaan tegas dijokan, siap rek ditumpakan. Musarrojan. So, piceun lafaz tu'na jadi ulima zaidun farsaka musarrojan. Ulima geus diyakinkan, geus dibere kayakinan saha zaidun ki zaid farsaka musarrojan. Ta lafaz zaidan teh eta teh maf'ul kahiji tadi mah nya. Teu meunang lafaz farsu diropakeun, nu kahiji dipatahkeun. Fala taqulu ulah kumaha macana barisan. Ulima zaidan farsuka. Jadi naibul fa'il nu eta teu meunang musarrojan. Komo nu katilu mah wala iqamatus tsalis teu meunang nu katilu. Jadi kumaha macana? Ulima zaidan farsaka musarrojun. Jadi salah logatna sebagai sok. Ulima geus diyakinkeun kaki Zaid kana kudana saha musarrojun anu diselaan. Tuh jadi teu puguh kacau. Jadi pang teu meunang sabab pasti batak nimbulkeun kacau.
Tapi cek musonif mah wala aroman an iza dhuharul qasdu. Menurut aku malah nggak begitu juga sebenarnya. Nu penting mah ari ngomong mah kaharti. Ari geus kahartieun kunaon diomongan mah geus we meunang kumaha we ge. Nu penting mah geus jelas tujuan teu naon-naon. Kan 3 baris berikutnya wa zahaba qaumun, ada yang berpendapat sebagian kaum minhumul musannif termasuk musannif ila annahu, bahwa sesungguhnya la yata'ayyanu iqamatul awal, tidak mesti ditempatkan maf'ul yang pertama. La fi babi dhanna wala fi babi alama. Tidak mesti dalam bab dhanna, juga tidak mesti dalam bab alama. Lakin yustaratu alla yahsul labsun, yang penting tidak keliru. Teu naon-naon saperti tadi ge jadi baca naon? Fataqulu boleh wae. Zonna Zaidan qaimun. Geus disangka anu nangtung kaki Zaid. Tuh tinggal kitu pangalogatana. Ulima Zaidan parsuka musarrojan. Sudah diyakinkan ke Zaid bahwa kudanya geus diselaan. Tinggal kitu ngalogatanana. Menurut musannif. Jadi simpulna kumaha? Kesimpulanana lamun eta maf'ul kadua atau katilu urut mubtada khobar mah teu meunang dijadikeun naibul fa'il. Tapi lamun musannif mah hukumna menang. Menang teu naibul fa'il duanya. Kan tadi maf'ul aya 2, aya 3. Menang teu jadi maf'ul kabeh. Wa ma siwan naibi mimma ulika birrafi'in nasbu lahu muhaqqaqo. Bisa naibul fa'il tina maf'ulna pekna sobkeun ulah anu sasesana selain penggantiani yang bersangkutan dengan amir roba nasabnya ditetapkan. Wama jeung ari maf'ul siwan naibi anu lain jadi naibul fa'il. Mimma nyatana tina maf'ul uliko nu dicantilkeun ieu mah birrafi'i kanu ngaropakeunana. Kana fi'il nu ngaropakeunana. An-nasbu ari dibaca nasab lahu pikeun ieu ma siwan naibi muhaqqaqan bari anu dinyatakeun. Lahu eta tetep pikeun ieu ma siwan naibi muhaqqaqan bari anu dinyatakeun. Wa ma jeung ari maf'ul siwan naibi anu salianti jadi naibul fa'il mimma nyatana tina maf'ul uliko nu dicantelkeun ieu mah birrafi'i kana anu ngaropakeun nana an-nasbu eta dibaca nasab lahu pikeun ieu mah siwan naib muhaqqaqan barina anu dinyatakeun. Wa ma sareng ari maf'ul siwan naibi anu salianti jadi naibul fa'il mimma nyatana tina maf'ul ulika anu geus dicantelkeun ieu mah birrafi'i kana fi'il anu ngaropakeunana an-nasbu eta dimaca nasab lahu pikeun ma siwa muhaqqaqan barina anu dimistikeun dinyatakeun. Kesimpulan maf'ul anu sasesana anu henteu jadi naibul fa'il kudu dinasabkeun. Sabab jadi fadlah. Komentar ieu nomor 3 berarti aturan nomor 3. Lamun tadi nu maf'ulna 3 berarti 1 jadi naibul fa'il. Dibaca naon naibul fa'il mah? Rofa. Berarti yang sisanya maf'ul nu jadi naibul fa'il kudu dibaca nasab. Contohnya nu tadi entos.
Contoh tadi yang pertama lapad donantu Zaidan qaiman. Nu dibaca ropa mah hiji, kumaha macana dunna Zaidun qaiman. Atawa contoh lapad tadi a'lantu piljeng fa'il tah. Mapula tilu Zaidan nasab, parsaka nasab, musarrojan nasab. Lamun di naibul fa'ilkeun mapul nu kahiji jadi naibul fa'il. Nu kadua nu katilu berarti tingkah naon macana? Tingkah nasab. Jadi ulima sudah diyakinkan sajadun kijaid parsaka sesungguhnya kuda kamu itu musarrojan kana geus diselaan. Tuh, jadi simpul lama ketika fiil aya mapul natilu nu hiji mah jadi ke naibul fa'il tingkah ropa, sisana berarti kudu dinasabkeun. Penyempurna kalam padlah teh penyempurna kalam. Jadi entos. Alhamdulillah sekian tentang bab naibul fa'il. Wa qabilun min darfin ami masdarin aw harfi jarrin bi niyabatin hari yanubu ba'du hadiin wujid fil lafzi maf'ulun bihi wa qad yarid wa bittifaqi qad yanubu sani min kasafi marti basuhu min babi zanna wa aral man ustahar araman an izal qasdu zohar wa masiwan naibi mimma ulliqa birafi'in nasbu lahu muhaqqaqa Sekian, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah.